Heeh. Alus. Halus. Berarti aing kapakenya, Cil. Bisa iluan lomba tuh. Heeh, bisa Ki. Berarti bisa iluan. Bisa maneh. Aing bisa lombang kek. Heeh, bisa. Engke maneh mah dibayarna ku aing heuh. Isuk maneh ngilu jeung aing ke galangan sawah. Nah kagalangan sawah kumaha ket? Pake nyusinan beurit ku aing. Lain sali pandai bulan puasa teh kudu nama loba sabar lain sah. Ya atuh kudu diperbanyak sabar, diperluas deui sabarna rek. Naon kitu? Pedah we sal tadi aing ke bapak aing minta duit saing teh. Jeung jajan da teu dibere ge asal aing kalah ka umak-amuk cai mah geus we ting mah. Geus eueuh ngomong biasa tuh datang beri judes. Eueuh cara duitna. Wah, nyaho atuh rek aya kitu mah. Berarti henteu sabar bapak maneh eta teu bisaeun sabar. Heuh nya sah, kudu nama bulan puasa teh kudu lebih sabar kudu nama teh. Ya heueuh atuh rek. Da umak amuk mah teh bisi makruh, kata bisi batal puasana kumaha. Pan heueuh justru eta teh asal saing oge anak kumahanya bapak aing. Ah, nyaho atuh bapak sia mah. Aing. Kitu mah nyaho. Coba awak aing geus sarana begang kerasa. Tapi da maneh ge juga begang sama salayana mah jaleutik. Mana aja aku mah jangkung tapi da jebar asar dah hideung sabar teh maneh ban bodas banget teh. Ji, masih jadi mama fisik kunyuk. Ih, heuh atuh ieu mah. Nah, Lambar datang asa bodas anu mun hideung jebar anu begang awak maneh. masih kalah ngaledek kunyuk. Ya tuh kumaha aing we nah, awak-awak aing. Masih jadi riweuh geuning. Sabar sabar urang ngamuk sama pancen bisi makruh. Aduh, heueuh rek. Sabar. Heueuh poho aing rek. Tapi kita sah, ieu tadi tilik-tilik maneh na pingping ge jiga nyaruaan aing coba hideung lagi sarua deui jeung aing. Batang pamodas kene sia. Naon sia maksud kunyuk? Heuh atuh tempogeran aing mah rada leutik teh parah sia mah salah. Atuh kumaha aing we nah. Heuh biasa we aing. teu kudu mah kamu kitu. Ih, Pancen bisi makruh kayak batal beneran. kau udah siana ngelek tuh dah. Cenah kudu sabar sah, kasih ngamuk atuh. Ji, pan ieu aing ge sabar ket. Sabar aing ge. Tapi kena kita sah. Cing awak ciri-ciri kana beungeus ya. Cing mah kain. Nah ning sia. Beungeut sia ditilik-tilik teh. Hampir nyaruan londok nih kan salah sia mah. Demi aing mah sah. Maksud sia kunyuk. Nyaruakeun aing jeung londok. Pan heueuh. Nah, beungeut sia ge hideung tah hawuk deuleu. Ih banget maneh ge hideung ngalalin aing hungkul. Da kumaha aing atuh beungeut aing. Oh sing aing kumaha aing hideung ge da banget aing ieu. Naon sia maksud kunyuk hayang naon sia jeung aing? Bener aing bere duit mun aya mah. Sia kalah ngelek geuning. Ji aing malin ngece salina naon ieu mah aing panggus kana ge fakta aing mah ieu mah kene sama sok bari umak amuk kitu. Tapi asa ditilik-tilik maneh sa beki dia teh beungeut asa asa rada karadak coba garinjul kitu. Ya ku aing mah antri apa diamplas kana itu tuh. Hehehe. Gure sa aing mah sa. Aya si kunyuk. Ih, Ngatas di mana, Cil? ieu aing aya perlu. Perlu naon? Teh ayo kita nyanyi euy panggilan. Panggilan naon? Panggilan aing ti produser kita nyangan talent. Nyangan talent. Heeh, penyanyi. Penyanyi. Aing atuh. Mana bisa? Ini bisa tuh. Sok. Mun aing bisa teu? Heeh, sok alam rek paling gasikeun. Didaftarkeun. Menang hadiah. Heeh, sok cobaan. Lomba. Heeh, kos lomba kitu. Anjay. Pengen atuh ya sarua aing. Lagu naon? Sok mana bisa nanahin. Derayan demi derayan air mata, ku peluk mesra saat kita berpisah. Satu yang ku cinta setia padaku. Bisa nyanyi? Halus tak? Heeh, halus. Bisa kan bingung nih teh. Bingung kumaha, Cil? Sok cobaan sekali deui aing ngadengkeun deui sing jelas. Kali deui. Derayan demi derayan air mata, ku peluk mesra saat kita berpisah. Heeh. Halus. Halus. Berarti aing kapakenya, Cil. Bisa iluan lomba tuh.
Heeh, bisa ki. Berarti bisa Irwan. Bisa maneh. Aing bisa lombang kek. Heeh, bisa. Engke maneh mah dibayarna ku aing heuh. Isuk maneh ngilujeng aing ke galangan sawah. Nah kagalangan sawah kumaha ket. Make nyingsinan beurit ku aing. Oh, si kunyuk sugan aing teh heueuh. Nah, kapan sore aing teh rasaan mah alus Derayan demi derayan air mata peluk mesra. Buat atuek nyanyi malin ulang-ulang wae sia mah. Heeh, sok atuh gitaran sing bener. Sok lagu naon? Sok lagu naon teh? Ikan dalam kolam. No. Oh, sok atuh. Bila ingin atuh sok buat. Sok heula sorana sok kumaha? Cah, Bi, tas sakitu tah. cah. Bila ingin Sing bener tah udah gitarna cek aing teh. lu sok gitarna tuturkeun. Sok. Bila ingin melihat ikan. Da atuh sing bener cek aing teh. Pakai tagi Suara bener. sudah caduk. Cika caduk naon kunyuk? Jadi kucing celananya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam terangkan. Sia sorana teu pejat-pejat teh kitu kehen. Kumaha tuh gitarna tuturkeun sorana ka mana teh tuturkeun. Bila ingin melihat Allah sia sia. Di dalam wae kok kitu sorana aing gerabak sok, Pak. sok. Dadakan ya aing yo. Sok Sorana Mas. Bila ingin melihat kolam. Jebet Sorry itu kan oli. disulan nu eta itu bercus malah. Nu mana tuh? Asa teh nu mana? Di sana lagu naon sok. Ih, lagu sagala ge bisa atuh. Sok, lagu naon? Lah lagu naonnya? Lagu naon mana bisa nanyakin ka aing? Heuh sok ngebieu atuh anggeuskeun heula. Sok. Bila sok atuh. Sok. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Sorana rempang hieu. Nah, siap ikan. Ini sorang nih gitu-gitu teh ngecek-ngecek aja nginum. Ya sia lah aing pusing magrib kita heula buka puasa heula. Kenapa? Ah, heula geus adan euy. Geus aing balik kana salah geus murid. Bila ingin bila ingin. Ya, Isa. Naon atuh? Ya, mun mana aya rembut-rembut teuing mah ikan dalam kolam mah. Bedahkeun we kuluhungna tuh. Nih sese teuing geus sia mah. Pan aing nyanyi kehet. Heuh, besek nempo mana ikan dalam kolam bedahkeun we kuluhungna beter aing ngabejaan. Kunyuk salah.